Halus ya berita teh ya mah. Ini orang bacakeun geura. Sekedar informasi kanggo ibu-ibu anu sok nyisih baju jeung calana salaki, pastikeun heula dina sakuna aya duitan atawa henteu. Pami aya duitan terus ku ibu dicandak berarti ibu kena pasal pencucian uang. Mun ku ibu dipesakan berarti ibu kena pasal penggelapan uang. Pami ku ibu dipeserkeun baso berarti ibu terkena pasal menghilangkan barang bukti. Tapi mun ku ibu duitna dikembalikeun deui ka salaki berarti ibu istri nu solehah. Solehah anu ngalik. Halus sih berita. Kang. Nanya? Bukan nanya Kang. Anjir. Aing kapangisnya ayeuna. Oh, lumayan terudut. Ada yang kena kudu. Poe jika ditutulikeun. Turing isuk ieu teh duh. Aku dina gen matinya aing meuli heula. Kang. Abi ka kota heulanya. Ek meuli sepatu budak. Ka kota? Nya. Sekalian atuh nya HP oli sampingnya pangeuli teh. Ye duitna. Nya tuh Kang, Abi berangkat heula Kang. Heeh. Kang, ieu Kang. Kareneng nya. Nya Kang. Nah, meuli samping atuh nya. Lain samping, oli samping. Tah, penyampuran bensin lain nu kieu. Da dedengean Abi mah meuli samping Kang. Sakacida, keur naon ieu samping? Nya kudu diasupkeun kana bensin. Aing. Jikeun atuh itu kapake mah. Kalau Abi butuh samping, sarara wae di imah. Anjir. Aing. Mau samping mah di Rugi aing. Moal naon eta teh nyi? Senarieun balik gawe teh barang bawah. Ieu mau kue pamere Bu Haji. Nah, merek kue teh loba-loba teuing. Hubungnya. Abi ge aneh Kang. Mere teh mani loba. Coba mere duit Kang. Emang tadi Bu Haji kumaha ngobrolna? Pan tadi teh abi teh kieu keur ngabakar kue. Tuluy abi teh kasarean da tunduh. Pas sadar-sadar teh tarutung wae eta kue teh. Terus kumaha tuh? Meureun Bu Haji ngamuk kan eng? Henteu Kang bageut. Malahan mah si Bu Haji teh miluan meresan eta kue. Jik cenah bawa ka imah. Bari ngomong kieu geura Kang. Isukanna ulah ka dieu deui we cenah. Berarti dipecat atuh nyi. Ieu da teh ngomong dipecat Kang. Ngomongna ge ulah ka dieu deui. Dipecat eta teh ngomong kitu teh. Kang, tadi aya si Inot ka dieu. Naon teh nyi? Nanyakeun boga duit tiis teh cenah. Bayaran sakola budakna. Di mana kok nyai? Ya henteu atuh Kang. Da abi mah tara boga duit tiis. Kan boga Lin. Kamari pamere ti Bu Haji. Iya. Pan ari si Inot mah nanyakeun nage duit tiis atuh Kang. Karena kan ge apal abi mah tara neuneun duit tina kulkas. Lain kitu maksudna atuh nyi. Maksud duit tiis teh duit nu moal waka dipake ku urang kitu. Duit nyalse atuh. Nih, akang gawe heula nya. Lumayan buka proyek sabulaneun. Proyek naon Kang? Ngalah gresik cenah mah 75.000 sapoe. 75.000. Mak nya Kang? Nya,
35.000 sapoe. Sok bayangkeun ku Nyai. 35.000 sapoe. Sabulan jadi. Ya jadi bea tuh Kang. Nah, jadi bea. Kumaha maksudna? Nya, pan dibelikeun kana beas, pangabutuh sapopoe, jeung resiko dapur. Anjay. Satu moal kulus hari kitu mah.